Hiji rezeki teh aya nu ngatur, kadua datang rezeki teh langsung ti Allah, kadua gara-gara urang nanam kebaikan datangna rezeki teh. Katilu anu kudu diteangan. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Mitra Sadaya Doraba nu jauh di film Ranuang di Padesan anu rumung terpengenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Menit langit jam datang sakalebat sirna gunta ganti poe abung hare jiga anu mimpen. Mepende anu ieu. Sampurasun. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Sehat. Alhamdulillah. Kanca Mitra Sadaya, ieu salah sawios pupuhu. Ai pupuhu teh upami dina tatangkalan mah aya di bagian panghandapna. Kadituna kajerona akar, kaluhurna tengah, kaluhurna pisan pucuk. Aya pupuhu. Kunaon disebut pupuhu margi inyana satacan dikenalkeun salah sawios aset Kabupaten Garut. Nu debutna tos teu aya nu birek deui. Langkah oge gerakanna inspirasional, sangat menginspirasi. Seueur karya anu terlahir tina tangan dingina. Saha atuh anjeunna teh? Haji Rajab Priwiyadi. Kang Haji damang sakali deui. Alhamdulillah. Kang Haji teh tos sababaraha musim. Lamun dina lagu Bang Thoyib mah satu kali lebaran, dua kali puasa teu balik-balik. Balik-balik. Akang Haji aya di mana ayeuna? Posisi naon nu nuju digarap akang teh? Alhamdulillah abdi teh beberapa tahun kapengker teh berkiprah nyari mencari Ya. terus semirarian Sampai akhirnya abdi kepang jeung hiji cekelan nu alhamdulillah ayeuna mah tadi teh macu koreh cok. Tanur tak aya nama tinggal Panen. Panen ieu bisa manfaat kanggo sadayana wargi-wargi. Nah, jadi kaca Mitra Sadaya eta kenaon disebat salah hampir satu inspirasi. 10 tahun lah. 10 tahun. 10 teh tanur terus gitu. Janten anjeunna teh ditafsirkeun sababaraha kalangan nuju tiarap. Padahal mah lain tiarap, nuju tandur. Panen naon Kang Haji ayeuna teh atuh? Abdi teh alhamdulillah. Ya orang Garut mah paling tentrangnya ngabdi. Ya, basicnya dulu udah di pengusaha, konstruksi, politikus, anggota DPR. Iya. Didinya di cenah abdi tilem istirahat. Abdi didinya teh tapakur diri. Eta Tapakur diri sambil milarian deui. Milarian hal anu baru, anu lebih manfaat. Lamun dina ieu mah puasa lah. Puasa tina hiruk pikuk, puasa tina keramaian sudah anu atos-atos. Tayana mah puasa milarian di nu anyar. Kade tong dicatet ya nu anyar teh maksudna teh lain naon usaha untuk anu anyar. Sanes nu anyar ojo atuh. Nya tadi dicatat nu anyar kerja ti diri, keur keluarga, keur masyarakat Garut. Kang Haji, ieu kawasan nu ditincak salah sawios aset kagungan. Sok sanaos memang masih teu acan permanen. Ieu teh nembe coba-coba ngetes pun mendahareun. Atanapi memang tos didesain kawasan ieu bakal janten sesuatu nu bermanfaat ke masyarakat sekitar oge Kabupaten Garut. Insyaallah tadi dina puasa tadi abdi ngedesain ini untuk ke depan Payun. Alhamdulillah di Payun tuh sampai ke gunung itu aya 22 hektar. 22 hektar. Di dia aya sekitar 3,5 hektar. 3,5 hektar. Tapi
kumargi pun biang teras anu itu ulah wakalah hutati saeutik we ulah sampai ka nembus impian ngaju langit teh ulah ku asiwu geus urang utara je we ya menarik kan Mitra sadaya lahuta eta teh kecap nu dialamatkeun ka jalema nu ngababi buta teh naon visi misi gede tapi balik tadi teu karawu da ngarawuna ku siku nya nah jadi meureun cindak kana babasan sebuah kampur mah ieu mah rek teh tarajen lincak kambala sabaraha hektar nu geus dirosea atuh tina sakitu loba teh 1,5 hektar nembe 1,5 hektar kada kauninga ieu namina resto namina resto tuda namina resto nah bisa kitu eta ngaran filosofi namina resto itu diinspirasian ku Pun Adi jadi awal ti Pun Adi anu ngagaduhan konsep anu ngagaduhan sagala rupina abdi sadudulur kumpul gaduh konsep kieu salengkah ya alhamdulillah lengkah demi lengkah ayeuna terus kabukti maksud masuk karena naon anu direncanakeun. Oke. Kang Haji sakedik. Ieu jiga banting setir ya. Ieu mah kan sebatna teh kana penyedia akomodasi pariwisata. Sementara basic Kang Haji kan pada uningan. Leuwih ngajawara di konstruksi, ya kan? Leuwih ngajawara di bidang-bidang usaha nu sajana. Nah, bet kana pariwisata kiwari. Abdi kapungkur aya cariosan sepuh oge hiji cariosan kepala dina. Jab lamun rajab hayang boga tenang hate, boga hirup boga katenangan. Usaha kudu boga salianti tina konstruksi. Jadi nu meureunnan konstruksi mah cek basa keren nama main course, ieu mah meureun sampingan. Nah, jadi lamun urang gaduh keuntungan tina konstruksi atawa nganalkeun hirup kana konstruksi teu aya dina sanes sami jeung urang lamun gaga dina konstruksi ngagaduhan pikiran lamun urang teu wawuh jeung presiden teu wawuh jeung bupati teu wawuh jeung kepala dinas teu wawuh jeung PPK moal hirup artina naon cek agama urang geus ngagadekeun hirup ka makhluk tah masagi ayeuna ngadi rajab menarik bener kela jadi urang abdi mah geus tekad bahwa anu bakal ngahirupan teh sanes konstruksi. Tapi anu bakal ngahirupan mah geus direncanakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Asup ya ge meureun ya. Abdi mah seukur ngalengkah gitu. Nilai ibadahna tina ngalengkah urusan hasil jeung teh mah anu ngarizki anu kawasa. Tah ieu nu disebatna teh tos tawadu. Tawadu bener ieu mah anu di luar mah tawadu teh tar mawa duit. Ari ieu mah tawadu teh bener-bener geus aya di tengah-tengah sagarana geus seger tengah. Tapi Kang Haji, tadi kan aya pengantar Kang Haji teh tilem. Sababaraha kali lebaran, sababaraha kali puasa eueuh di Garut. Sementara basically masih konstruksi di mana eta gagawean konstruksi kiwari? Konstruksi abdi tetap. Karena diakui tidak diakui pun biang pun bapak hirup badak tina konstruksi. Awal sejarah anak pupus oge keur ngarereskeun konstruksi. Artina ngagaduhan ieu tempat teh pun bapak da ieu warisan tina konstruksi. Artina abdi teu bisa ngahilapaskeun konstruksi. Cuman abdi ayeuna robah setir. Banting setir heula. Anu tadina konstruksi ngarepkeun tina APB tina sistem gitu abdi robah. Jadi konstruksi ka swasta konstruksinya di dinas lain, di TNI, gitu, di Kementerian Pertahanan. Alah, gitu. Paingan. Jadi kan Mitra sadaya, kajen kayak uak-uakan oke hayang ningali Haji Rajab nyandak DRM di Pemda Garut mah kapendak. Malaya. Margi, kajen mah tes main. Tiis celi herang panon. Kajinya ngasih kesempatan kan usahanes. Adil. Naon perbedaan mendasar? Main di dia di lembur matu Banjar Karang Pamidangan jeung nyerang di lembur batur sebutlah gitu bedana naon posisinya anu ngawakosna anu nyata
Akang mah geus disumput-sumput. Sim kuring tadi ayat film gara-gara kenapa kurang diri, ayat film oge gara-gara sim kuring pada apa asa Kabupaten Garut. Ngalaman ngelebet ka lapas Garut gara-gara tina konstruksi. Disebut nanti unggah balewatangan. Balewatangan gara-gara tina konstruksi. Eta oge Nah. padahal mah Angin Allah nu uningan. Tah. Nganu ngabentenkeun sim kuring sementawis ayeuna teu acan ngambil deui ti Pemda alternatif di provinsi. Sim kuring hayang aya kepastian hukum. Margi dina kasus sim kuring pan 2004, 2005 serah terima 2005 terus beres. Maknya aya nu ngalaporkeun tahun 2007 diungkit deui tiasa. Apa terus beres panginten jalan. Ngan sim kuring teh jelema bodoh. Jadi nurut we sim kuring gitu. teh. Tapi tidinya sim kuring teu patah semangat. bangkit. Di lebet unggah balewatangan sim kuring napakuran diri. Yen anu ngasupkeun sim kuring ka dieu teh lain tina jelema nu dolim, lain tina kalakuan ini, tapi ieu mah geus kandakna Allah teh. Sim kuring di dinya keur leuwih ngadewasakeun niru. Nah, gitu kan samitra sadaya Gitu. segala rupiah oge upami ditapakuran kalayan kaimanan tangtos aya hikmah. Hikmahna nah saatosna unggah balewatangan teh Haji Rajab teh beuki namru sanes beuki nanjung teu perjanten tuh 22 hektar tuh. Ek dipake naon tah? Da moal beak 7 turunan. Ya. Ta eta berkahna. Tapi tangtos aya treatment. Aya trik, aya cara anu dianggo kumaha urang tiasa kembali survive di lapangan. Margi biasana jalmi nu tos namru unggah balewatangan ngedown. Kumaha eta tiasa bangkit selain tadi mensyukuri, menikmati. Nah, sim kuring ngagaduhan prinsip dimanapun. Erek hirup di tempat di mana-mana wae sim kuring mah ti alit keneh ti SD dibekalan kupun aki arek nin cek hiji tempat ya tong loba ngasieun. Nah, Tapakuran lenyepkeun doa Nabi Ibrahim. Cacak-cacak tanah Mekah anu sakitu gersana Gersangna. bisa jadi luar biasa. Tah Allah nyiptakeun tempat di mana-mana wae eta ku kamuliaan, ku Rahman Rahim. Rahman Rahim. Jadi sim kuring cicing di lapas Garut manfaat. manfaat. Ayeuna keluar. Insya Allah Lamun lebih sim kuring, manfaat, ya. Aduh Allah. Aduh teu meunang ti proyek di mana Ah. dahar tah eta nu jadi salah. Sim kuring ngagede silaturahim ka itu ka dieu. Alhamdulillah geuningan ladang usaha teh alah seueur di luar teh seueur wargi-wargi. Malah lebih gede di Wah, luar dibanding di seueur. jero. Seueur. Terus. Tong perebut di dieu, entong perebut wae di dieu. Entong pasiku-siku tong itu. Hiji rezeki teh aya nu ngatur. Kadua datang rezeki teh langsung ti Allah. Kadua gara-gara urang nanam kebaikan, datangna rezeki teh. Katilu anu kudu diteangan. Da rezeki mah gaib. Enggak. Teu dari we. Teu kudu hawa nafsu, teu kudu sarakah. Teu kudu sarakah. Da geus aya naon mah nya sim kuring posisi pada saat 2010. Jabatan di Pemuda Pancasila Mentereng di Golkar, di mana? ketua paraksi, wakil ketua komisi, duit loba. Begitu aya ketetapan Allah teu narulungan, Kabeh oge ngajauhan nu aya. teu aya. Nu ngalogok ge teuing. Teu aya anu aya mah anger diri Mu urang puas. keneh. Nu lain mah mu puas. Nah, gitu. Tos we. Jadi eta terapina ti diri sorang. Jadi hirup sing kuring kudu ku hirup. Atas eta urang teuneun di handeuleum sieum, urang tunda di Hanjuangseung. Balik ka dieu. Karena ieu kawasan kacida pisan prospekna. Kahareupna janten naon ieu namina resort, namina resto. Lamun Pengembangan ngobrol ka payun, ngobrolkeun ngimpi ya. Sim kuring di dieu teh hayang nurutan batur dan bae cita-cita mah. Nu pengusaha-pengusaha di luar di mana ngagaduhan camping ground bagaimana kumaha carana. Hiji keluarga dongkap ka hiji tempat saat di bumi nyarira aya dap aya naon teh aya hawu nguseup nyarira masak nyarira bobo nyarira tempat sepali itu sim kuring rencana Disiapkeun di balik mohon ieu. kanggo camping ground tapi khusus keluarga kapali dituna sim kuring bade kerjasama sareng ti Uniga
nanam tanaman di Fakultas Pertanian, Fakultas Wirausahana. Sampai ka luhurna ge bade didamel-damel konten-konten di luhur permainan anak-anak. Sabara lami ieu tahapanana ti ayeuna. Kahoyongna mah atuh enjing pagi atuh beres. Enjing padu ge beres Hoyong teu lami-laminya Abdi bade ngareng hapeula. ngareng hapeula. Janten eta mah mengalir we nya. Emang ngalir. Tah gitu kan Mitra sadaya gunem catur ngawaos ngawangku ngabas wartos nu atos-atos. Tong ingis namru gawat hudang deui geus hudang koma ulah jumago jeung ulah asa aing Iya. kuliah kidul. Eta kunci dina obrolan Kang Haji Rajab dinten ayeuna. Amat ulah kamana tetep di channel ngawas ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Nuhun waktosna Kang Haji dicontang sehat. Amin. Bagja selamina utamina tetep ngabakti kalemah cai keur lembur matu banjar karang urang di Garut utamina sing langkung nyong tolang oge oncol. Amin. Sakitu nu kabihatur hapunten nu kasun pangampuran nu katida bila basa kirang pernah kirang tata kirang tuti kirang duga prayoga malum jalmi teluput telepat tina kalapas. Tepang deui di episode sanesna bila hatur gede wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.